panjang dongengna panjang carita anana nu padahal mah jelas di Indonesia mah teu berlaku hukum kisos. Kajen teuing teu berlaku ge nu penting urang nyaho kana hukum-hukumna supaya urang bisa ngajaga diri, urang ulah sampikeun ngabinasa, ulah sampikeun ngabunuh lantaran sanajan di dunia henteu di hukuman tapi jaga di Rabbul Jalil di mahsyar di payunan Gusti Allah berlanjut ulah-ulah ngabunuh cacak-cacak ngatak ge ngatak teu puguh teu karuh ngatak ieu bakal kena bae ka di akhirat. Boro-boro ka jelema cacakan ka ucing ge bakal diadili saadil-adilna insyaallah. Wali ucingna maling lauk dikata ku urang ke urang boga dalil ai kakarak ngeok-ngeokan mah haju dikatak cek ucing kula ai maling can tapi geus dikatak kula deuk ngatak deui berjalan kisos jaga bales-balesan nu di dunia henteu dilaksanakeun di akhirat bakal diselesaikan satu persatu insyaallah. Mantap kurang memeh maut sing tobat heula ka Gusti Allah subhanahu tubu ilallahi taubatan nasuha. Lamun dihampura ku Gusti Allah jeung pasti ai nyaan tobatna dihampura ke dibacakeun mah dibacakeun eta kasalahan-kasalahan ngan haju dihampura ku Gusti Allah. Lamun urang bisa tobat mantap ulah eureun-eureun urang salila hirup kuari lobakeunlah tobat ka Gusti Allah secara lisan urang maca astaghfirullahal wa atubu ilaihi kitu secara lisanna secara kitu batinna langsa kaduhu ngalaksanakeun dosa-dosa jeung nazam moal balik deui. Ieu mah ya Ki Zaid ditatuan ku Ki Umar make tatu jaifah teh hartina tatu anu jero kayani dibacok jero atawa dikampak baranti ngampak tangkal kayu kuari dikampakeun kana hulu sedang atuh mah eta jero urut kampak atawa ieu malah geus kebal teu ngagunakeun pahat kurang ditendenkeun ka walikatna sia ku aing ceger jero awi eueuh meureun jang mahat maning walikat pasti ti awal nama boga permasalahan-masalahan nganu jelas Ki Umar natuan Ki Zaid Ki Zaid atawa mecahkeun pepeteuyan di dieu pepeteuyanana dibuacok Sunda mah panaya pepeteuyan coba Melayu mah nya pepetean pepeteuyan eta ngaranna tah
dibacok jero ta eta fal hazzu falil wali al hazzu faqat kawalina ngisosna ieu adalah sekaligus hazzu bae hazzu teh potong leher bae Ki Umar ngabohewelan Ki Zaid dengan cara mahat atawa ngampak atawa pepeteyanan dibocok jero nemu Ki Zaid teh na ieu pihak Ki Zaid walina lapor kanu berwajib tangkap Ki Umar integrasi untuk jelas atau henteu kebenaranana selaku pembunuh pelaku penganiayaan terhadap Ki Zaid. Ternyata setelah data na komplit dengan saksi-saksi maka benerlah Ki Umar nah eta teh geus bae langsung penggal bae beheung da geus bae beakeun beres Ki Zaid Ki Umar tapi wa fi qaulin makafalihi cek dina hiji kaul mah lakukeun seperti kalakuan Ki Umar bae lamun Ki Umar nganiaya Ki Zaid teh ku cara ngampak hulu kampak deui lamun Ki Umar menganiaya Ki Zaid ku cara mahat walikat pahat deui lamun Ki Umar menganiaya Ki Zaid ku cara motongkeun pepeuteuyanana atau ngebacok deui ujung-ujungna para raih ieu ieu mah paeh kabeh ngan cara malesna doang paeh-paehan deui aya gaya mah pertanyaan kumaha lamun aya hiji jelema TKW di Arab kemudian TKW tersebut dek dizinahan memeh dizinahan ngabunuh heula ta eta kumaha apakah wajib qisas wajib al qatil wal maqtul finnar qatil jeung maqtul kabeh bae paman neraka komo ieu mah lain dek ngabunuh dek dizinahan paneta mah lain dek ngabunuh ngaranna dek dizinahan cacak-cacaknya na dek ngabunuh ka urang dipiheulaan ku urang kena kisos bae komo tah mah ditanang karak doang tah eta teh dek di kitu zinahan kemudian dibunuh wajib kisos kumaha lamun aya jelema statusna tukang teluh ieu mah Haji Sufyan ieu mah di ditu di Sukabumi ngaranna bagus sial tukang teluh goblok biasa insyaallah eta teh sebenarnya mah kewajiban di negara untuk membereskan para tukang-tukang teluh kewajiban di negara panggil tukang teluh kumpulkan kabeh di kabupaten paehan tukang teluh mah wajib dipaehan nya rusak atuh emang kumaha gitu teluh kumaha lamun aya jelema diteluh kemudian urang bisa malikeun deui eta teluhna dibalikeun ka nu bogana deui masalah lamun bisa mah masalah beteng tetangga urang tata di nama hepe kuari jadi gendut eleh gunung santri mah mani bucitrek bucitrek coba bahasa Melayu naon ayo saya bucitrek sia eta di Sunda makan aya bucitrek segala kana Melayu mah saya etik lah bahasa teh tak kalau mah teu ngagunakeun bahasa Melayu kering Sunda mah ambalaya aya bucitrek aya nong-nong bahasa Sunda Insyaallah
tetangga orang betengna kuar jadi bucit truk. Nah kanyahoanana ieu setelah dikadokterkeun. Zup ke dokter, scanning, ternyata cek dokter tidak ada penyakitnya. Bodoh ta dokter, beteng saya kitu gede na penyakitan. Tolol dokter, sakolana di Amerika goblok. Cekin penyakitan puguh eta geus gede beteungna. Dokter bodoh. Terus tadi mere obat jauh penyakitan atuh. Pan dokter bisa mere obat sote lamun aya penyakitan. Rongsen. Deuleu hasil rongsenanana. Ternyata cenah sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, darahna bagus. 120/100. Wah hebat geus. Masalah ieu mah puguhnya ngap-ngapan. Ngap-ngapan ieu geus teu bisa dahar, geus teu bisa nginum, tapi cek dokter tidak ada penyakitnya. Sakitu kadeulean ku urang. Periksa deui nyana. Di rongsen geus, scan geus, kemo. Waduh, di kemo dibotakan. Asupkeun ke borongsong. Borongsong mah cek bahasa urang mah. Bahasa dokterna mah teu nya urang borongsong. Tutupan. Geus naon atuh? Sukeun ka alat-alat ke kanyahoan. Didinya berbagai-bagai teh kanyahoan. Wah, mimiti persirahan, percelian, perirungan. Kemo mah gitu. Jadi detail, spesifik. Segala rupa engke aya didinya. Tah tertera. Oh, sirahna segala urat-urat anu aya di kemo mah komplit terkomplit. Komo lamun di kemo na bangsa di Hong Kong, di Jepang, tah. Eta teh geus asal diasupkeun geus kanyahoan. Di urang ge aya. Tah kanyahoan satu persatu na tek terus dimimiti sirahna datang ka ceulina, irungna, sungutna, beuheungna, dadana kabeh datang ka beuteungna, nu gendutna kabeh terus ka handapna sehat cek sial jasa. Sakitu gendutna sehat. Utah getih sehat keneh bae. Dokter tuh bisa mere obat, dokter tuh bisa. Ini mah sehat mau pulang aja. Dok, ini orang sakit, napasnya juga kelihatannya tuh nggak normal, muntah getih. Habis menurut perkemuan ini sehat katanya. Ronsen udah, second scanning udah, ini kayak udah, ini mah sehat, udah bukan bagian saya. Sono ini mah ke Gunung Gede, gitu. Ya otomatis gak datangkeun jelema bisa. Coba turunkeun di Gunung Karang. Anu bangsa make gelang baharna gulede teh cincin ge kuduna mapan ngan dua nya nama genep. Ngaleuwihan. Wah, coba jagana ya apa jin. Oh, aya ge apa jin aya ge jinna eta bae geus. Langsung dengan caranya na sorangan teng. Oh, atuh ieu mah. Di Ciduhan teh datang ditimpah liwat. Tama tetangga eta lah. Teu puguh teu karupan tungtungna mah. Tapi kudu nyahoeun mah kudu jetueun geus kaambeus sihir. Komo aya bacaanana. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal wa quti'at bihil ardu wa kullima bihil mauta balillahil amru jami'an innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Pencet. Ya. Pencet, ampun, ayo siap berangkat, ampun, ayo dek mana balik dek jalan mana, jalan celi, los, jin ayah dua yang jalan celi segala tolol tak jin, goblok pencet, keluar, pencet deh, hiji deh, bacaan eta bacaan. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Eta mah manjur eta mah. Manjur teh babacaan eta, masyaallah. Urang hayang nyaho. Ieu cenah-cenah kiai coba boga batu ieu hidung amat ti batu ieu. Kadia. Talian ku urang. Sek.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bil jawatamun atuh teu kajahonya ku batur gibeg-gibeg habak. Jauh nu nyaho atuh. Tapi ternyata ngagibeg sorangan eta teh. Coba urang teh combong. Cicing bae nya. Badar asem. Cicing bae. Kabar dia nak itu naon ieu gede tah bangsa batu kinyang wang wah iya hikmahna ya asihan seng hayang geus ieu kinyang yang asihan ieu pokona mah sia mun make batu ieu aju make mobil sok awewe daekeun. Yes, kinyang tamat. Orang lain kabatu na yonopa na. Insyaallah ta eta ta walau anna Qur'anan suyirat bil jibal. Baca deui urang pencet. Aduh. Aduh panas. Di mana sih aya? Aduh, di mana? Ke bumi. Ditahan saha sia ditahan saha? Tatehan saha ngomong tatangga. Tapi kalau kada percaya teh kos gitu ngaranna ge jin ngaco. Ngaranna ge jin kecuali bisa ditewak jin. Nah, jin bisa ditewak jin kudu pisan mah. Keluar tewak. Sia. Kiriman di mana sia? Hah? Ayo di mana ngomong? Ngomong. Nah, sia geus beunang, dibeunang jin teh beunang. Katewak jin padahal mah urang newak hitut kan tuh bisa itu mah bisa sanu newak hitut atuh jin gitu bisa lantaran nya lembutan tapi lantaran urang bisa ngajinekin jin ku bahasa Al-Qur'an tadi walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal sok eta bae wiridna sabarakali cenah di wiridna ke 110 poe ulah ngadahar sangu ulah ngadahar cai wae sia tewa kieu aing makasih jin sia jiprit kula ieu ieu tahan ku saha ku mang anu nu ngalaksanakeun saha anu ya ieu dibalikeun tah moal ieu balikeun kanu bogana apa kanu itu kanu bogana tadinya tah kanu nitahan kula balikeun ku urang set jiprit wayana sia ulah balik ka Sukabumi ongkos tadinya baik kanu dititahan ku sia daek sia atuh asal aya lisong wae kula mah tenang lisong mah babari teh mah lah pokona mah sia geus balik deui ka ditu nya awas sia lamun teu balik deui diancam ku aing ku cara mantra-mantra urang bismillahirrahmanirrahim mal dibaca ku aing ye lepas gazat bluk asup ka ditu nu itu gua nu gendut. Ah, kasaksian gendut kan? Gendut. Eta jin ngamuk di jero. Pohara tah lamun bisa balikeun. Eueuh masalah teu doraka ngabalikeun kos kitu sebab nu nyana dibalikeun ka nyana. Cak pikih eueuh masalah. Ja tukang teluh mah wajib dipaehan. Wajib paehan tukang teluh. Tuh kos kitu jadi. Tapi lamun urang lemah mah masalah di telu misalnya ku batur geus ka dokter bersyariat tetep bae majalah medis ieu mah kuduna jelema bisalah geus bae ulama dek nemah bae cenah kudu paeh geus waktuna meureun nemah bae dek dirasakeun bae ku sorangan atuh masalah masalah kuat mah kos kitu Kangjeng Nabi pernah ditelupan Kangjeng Nabi mentak aya ilmu teluk teh jang di Jawa Barat adalah Sukabumi Pelabuhan Ratu jang di daerah Ciamis di ditu di Pangandaran jang di daerah Cirebon eta didinya di pantai Cirebon jang di ditu di Jawa Timur atau tempat-tempatnya sarua
ai Banten mah ilmu teluhna leutik Banten mah laletik ilmu teluhna saeutik aya mah aya ngan leutik ilmu Banten mah teluhna teh teu pati sabaraha entek eleh perteluhan mah ku Sukabumi eleh perteluhan mah ku Pangandaran di Banten mah aya ge saeutik aya lalagaan doang Banten mah paling ge ateul kos kitu doang ilmu Banten mah ke datang nu neluhna ge kadinya oh sia mah diteluh kunaon nyana beteng di kieu-kieu dibacaan cabut set buat keluar engsel Masya Allah di beteng aya engselan cak keluarga coba keluar ke noloba kula dek ngabangun bisa jualan engsel orang ya Allah ya Rabbi bisa bisa henteu kos kitu ngan kos kitu mah henteu nu sabenerna mah nah ya fa ilam yamus lam tuzadil jawaif lamun henteu paeh eta jelema nu dianiayana fa ilam yamut maka lamun henteu paeh jelema anu dibacokna lam tuzadil jawaib fil azhar temenang ditambahan tatuna nurutkeun ceuk kaul azhar sakitu bae yakni mumasalah walau tasamatu sumamata Kizaid dianiaya kuki Umar walikatna dibacok make bedog jero luar biasa tete Kizaid dibacok kuki Umar atuh Kizaid hayang males kaki Umar Kizaid hayang males kaki Umar bacok deui cek Kizaid ieu mah geus bae kula mah hayang akur bae lah mun walikat kula di dieu ieu dibacok jerona kira-kira bangsa ukuranana 10 cm maka kula dek ngabuacok deui atau dipasrahkeun ka algojo soal ngabacok nama dek ku sorangan mangga dek dipasrahkeun ka algojo supaya akur bae mangga sakumaha nu dihareup teh ya otomatis dibacok deui kan ku Kizaid walikat Ki Umar akur ku ari bangsa Ki Umar ngabacok Kizaid walikatna 10 cm jerona dibales ku Kizaid setelah di BAP ulah main hakim sendiri tetap temenang tetap aya hukum di negara pasrahkeun urusan kisos perkisosan di negara jadi panggil ku negara tak eta jang nyelesaikeun berbagai permasalahan negara mentak struktur kenegaraan anu rapih pelaksana na kudu anu adil nu jujur sebab ieu urusan berkelanjutan jaga di akhirat tah wa imah Kizaid geus malas kaki Umar ai praktea sumama tak paeh Kizaid tepat dibacok ku Ki Umar walikatna kemudian Ki Umar teh Kizaid malas kaki Umar geus rapi balas membales ternyata tidak hasil bacokan Ki Umar ka Kizaid horenganan merambat paeh
tak Ki Zaid teh anu dibacok pertama teh apa geus dibales ai bacokan pertama nama ta eta teh kudu dikisos apa henteu ja bacokan nama eta keneh datang kadinya ieu permasalahan Masya Allah balikan deui padahal mah ieu mah teu dilaksanakeun teh ieu mah kajeun bolak-balik di dieu bae geus ngajina nyaho ye Ki Umar ngabacok Ki Zaid walikeun 10 cm pihak Ki Zaid lapor ka nu berwajib polisi nanggep Ki Umar sidang di meja hijau setelah data-data lengkap bahwa Ki Umar adalah pelakuna lantaran loba saksi-saksi maka Ki Umar kuari dikenakan sanksina mu masalah akurkeun bacok deui urusan ngabalsna dek langsung ku Ki Zaid atawa ku para wali-walina atawa dipasrahkeun ka algojona nu jelas bacok deui Ki Umar sarua jeung bacokan Ki Umar terhadap Ki Zaid taralik sapoe 2 poe 3 poe ternyata Ki Zaid horenganan parah nemu nu Ki Zaid teh eta Ki Zaid tah berkelanjutan pe kitu kumaha eta teh apakah Ki Umar teh kudu dipaehan deui apa henteu cek di dina cenah walau ikasolamun geus kisos Ki Zaid maktuun ye beres ge bales teh sumamata Ki Zaid pae bisirayatin kulantaran marambat tina ngemuna eta tatu ta ieu paliwali maka menang kawalina Ki Zaid hazun menang ngabales langsung maehan deui Ki Umar lantaran tidinya keneh tatuna pas paehan deui bae geus ngan carana langsung penggal leherna kadua alternatif walahu menang ampun ngahampura bae binis fidiatin kalawan saparodiat kuari manggeus bayatulah geus pae Ki Zaid na pihak walina kuari mah teu nungtut urusan ka Ki Umar jam males geus ngan kuari mah dipenta bae ayeuna mah saparodiat tuh baraha 50 onta mun 100 onta setengahna 50 onta 50 sapieun harga sapina anu geus manjing eta sekitar 10 juta berarti lamun 50 juta bika bataknya sing hararade ya urusan nukos karari Masya Allah karim rarempan jasa walau kutiat tiada lamun dipegatkeun dua leungeun Ki Zaid dianiaya ku Ki Umar dua nana dipotong leungeunna kemudian pihak Ki Zaid lapor panggil Ki Umar ternyata data-datanya lengkap bahwa benar-benar Ki Umar pelaku terhadap pemotongan leungeun Ki Zaid ya dibaleslah maka pihak Ki Zaid ngabales ka Ki Umar aiprak sumamata Ki Zaid maot teta wali alhazuk menang geus ka walina langsung ngaberesan bae geus diberesan deui Ki Umar napaehan bahkan fa in afa lamun ngahampura mah pala syai'alau teu kena sangsina naon lah jam males geus dipotong leungeunna ngan nasib Ki Zaid kuari paeh akibat dari pemotongan dua leungeun lah cek pihak keluarga geus we geus masalah diampura geus masalah walau mata wallahu a'lam.